bener. Sikapi tuh Gus Miftah, sikapi ku ibu. Tong dicaci, tong dihina, tong diledek. Bi kudrot Allah, izin Allah, iradat Allah. Detik eta, poe eta, kudu kacaletot nyebut gitu. Ternyata dek ngangkat tukang es jadi beunghar. Har, nama kejeng kudu dihujat. Da bapak ge ngahujat Gus Miftah pan osok ngomong eta mah. Nanti kapangi. Ibu bisi pada uwi. Ya Gus Miftah. Gus Miftah kacaletot beletuk ngomong eta. Cek tukang es nyeri. Wirang. Harapun umum masa diwirang di omongan kitu, tapi ayeuna tanya tukang es boga kauntungan 500 juta per hari ini sumbangan di mana-mana jadi beunghar, umroh ongkoh, haji ongkoh, dagang ongkoh, duit boga kira kadar disebut eta. Jadi teu kudu dihujat Gus Miftah teh hari eta, poe eta, detik eta, letah Gus Miftah kacaletot. Ternyata ilmu teu ngajamin kana kahirupan urang, tetep nu ngajamin mah kun fayakuna Gusti Allah. Aduh.